Cari ke mana, woi? Mana kunaon lah, Bu, woi? Telepon gitu nih. Bos, udah nih. Bos, sabar, Bos. Bos, sabar. Udah, minum. Aduh, iya mah. Aing digandong celepur nih budak telabu wae. Oh iya, gini nge baju nuker urang teangan teh. Langsung pick lah. Warna naon ya? Tingginya 55. Tingginya 55 ini dia berbulu-bulu halus, aku kasih harga 16.000 aja. Mana mah ya wae atuh bray. Mana itu bisa kieu gara-gara naon atuh bray. Jadi kieu bos, teh. Kita boleh dong kemarin tanya. Sampaikan ampun awas si bos. Kedeung lah, kumaha. Sampaikan ampun awas si bos. Boleh. Abdi mah orang Sunda asli, Kang. Alin namanya nih. Nami abdi mah euis, nami apa saha? Zik ada carana kieu mah bisa mancar atuh ieu mah. Wah, iya beu orang kikina deui. Jaga. Wah, nyeri bang. Aduh, aing nepuri bang. Oh, mana itu jadi kieu di tukang urang teh bray. Aing benar-benar teu nyangka ka maneh da bray. Bos, kadang orang nyobaan atuh sakali mah. Cigi orang boga rasa teh. Teu nyangka ka maneh bray boga sifat kos itu. Padahal mah sia teh babaturan ngopi urang ka mana-mana maneh digendong ku urang meureun. Sia mah. Saan teh urang da nusuk gandong teh. Mus da nama sia ka ditu da aing moal hayang ningali banget maneh deui. Boga Atuh hampura atuh bos urang. Bos, hampura urang, bos. Hampura, bos. Aku gak ditinggalin. Naheun baju teh teu kecewa ieu mah teu kecewa. Kapendak deui? Si Teteh. Teteh atuh kalau teuing. Nya tuh nu kudu can kenalan ieu teh. Ari namina teh saha teh? Euis, ari nami Teteh saha? Arni we Oh, iya Teh Erni. Kamu teh mau kemana? lempangan sabari nyobian baju anyar. Meser di mana ieu teh? Di mana meser di Shopee di garasi Tuniku. Rumah sami atuh abdi ge keur mesen ieu teh nang cak akan datang. 35 kosna poe ayeuna da datangna teh. Erni mini cani cabut agul amat sih. Hilap. Tadi Denny nu buka ka obon bade nyut mukana. Di mana tuh ieu lancep maneh teh? Ih, nyina khawatir wae. Oh sama sih di gobotan teh. Dibuat dari mana? Ayo tuh ngurang teangan. Itu kakak obon bukan teh? Mana? Itu tuh teh. Sana yuk. Yuk. Buat eta kunaon banget maneh bari nyut kitu. Ya kenapa obon itu? Ya lanjut nasi bule ieu teh. Wah, maneh mah ngaheureun si bulenya. Si bule dinaonkeun? Cuman di itu doang teh, cuman di godaan seetik doang. Sebar nyut kitu. Kan tadi ini cuma hari doang teh. Ditambok wancak si bule datang-datang teh. Tuh benyot. Orang balik yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari nanya ieu teh. Apa bener di dieu teh aya kosan? Aya teh. Oh, ayah. Heeh. Oh, di mana? Balik Pengkar, balik itu balik Pengkar. Oh, Kau maneh mah ningali awewe herang. Orang lagi seperti dia pak boy itu teh. Oh, ayo teh, pada antar ke akas teh. yuk. Aduh rusak, adi urang nu hiji eta mah. Urang gerek nurutan 3 kaubon. Naon ieu teh? Itu teh. Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Aduh, eta si Erni jeung saha euy. Mun digelis kitu awewe teh, pura-pura ngalewat
Sis, kunaon ngalamun gitu? Ah, henteu, iya mah. Ustadz Sony nu ngaliwat tadi teh. Ih, bari lagi ada tenanya. Ih. Hari bumina teh euis paling mana ya? Oh, abdi atuh eta mah paket sanes. Nya teh paket. Iya teh paketna. Ya sami-sami teh. Tuh, geus datang paketnya. Iya, bener deui. Ini atuh pan pokon lagi keren. Aduh aing mah. Si Bray sepi tongkrongan teh. Boga anak buah hiji-hijina kitu kalakuan teh teh kaup ningali bosna seneng. Aya hari melewat dipepet kumanehna lieur aing ah. Bos kunaon teh? Saperkeun ah. Bos, kemana aja bos? Bos aing Malaysia. Aduh, naon ngahulang wae kasibat geranya. Si Bray lieur urang mikiran manehna kalakuanna riweuh. Salah naon bos, mun ayana naon teh carita gerak ka Jimmy. Insyaallah masalah kelar penyakit datang. Teuing kudu ditambah di jeung panyakit. Loba masalah kieu ge aing ya mah. Naon si Bray teh bos? Banyak manehna wanian bermain pergerakan bawah tanah di tukangan aing. Oh, jadi si Bray teh menusuk dari belakang cerita namanya bos ya. Hari Eta. kita mah labok atuh bos. Tungguan aing. Ajar ka mana Jimmy? Aya sia ka mana Jimmy? Tah sia, naon cang ledek aing tah ayeuna mah lewek we sia. Tah. Bos. Aduh, kurang bingung ieu. Awewe ieu kok dibawa ke mananya? Ke si bos deken mah nya. Eta si Bray jeung saha deui eta mau awewe. Alika lo tukang ieu mah Kesel aing nempona kita. Assalamualaikum. Bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bos. Bos. Assalamualaikum. Saha sih? Aya naon? Bos, kedeng bos hampura ieu mah. Bos. Ieu bae kenalkeun bos. Budak ieu Jakarta. Gelis. Dia su. Kasih ka kakak. Oh iya iya. Buka. Masalah aku dok. Jadi ada keperluan apa kakak kesini teh? Jadi saya teh dari Jakarta, Iya. mau cari kosan. Kira-kira di sini teh ada apa enggak? Jadi gimana nih teh ada kosan apa enggak di sini teh? Kalau di sini mah nggak ada kosan kakak. Itu kakak dapat info dari mana tuh? Ya, saya dapat info dari dia. Masih katanya tadi ada kosan di sini. Tadi kata si A-nya nggak ada. Kumaha ini teh yang bener yang mana? Atuh kan abdi mah sugan teh aya, Pak. Kak. Masih si A mah kalau nggak ada teh bilang. Jadi saya teh nggak ngikutin. Gimana sih udah? Mau pulang aja, nggak jelas. Dede sini, Dede duduk, Dede sini, Dede. Naon coba kemana tingali awen buat ngadat situ aing mah Bos urang teh nyaho. Sugan teh aya, bosnya, hampurannya. Atuh bos. Maafan atuh bos. Maafan ayo. Hampura ieu mah.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Anak Umi. Silahkan tinggalkan komentar kalian di video ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Kami semua izin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue jadi beli ya.